Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu tarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanana geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah goblok sia aing ge garusak salat aing sia nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat tos ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah